Ah, barudak. Woi, Naon? mana? Trek anyang-anyangan nek tuang-tuangan itu teh. Ngendap-ngendap sih gak ningali maling. Namun diganggu wae ku kamu teh. Moal dahar teh diganggu wae geuna tuh jeung ujak selong. Mana? Ujak selong asin tempe kerupuk. Mu aya di aya deui kunaon ngaganggu wae. Ganggu weh. Kamu mah setiap parek dahar teh. Tuh di mana-mana. Teh yang kali-kali mah dahar teh jonjon. Naon? Hayak kukulutus wae. Ayo ngeganggu wae leuheung lamun nyiapkeunana ama nyeun ujak selongna tuh ngegoreng asin. Tongsok amek-amekan iya babari kolot. Bae da bakal kolot kabeh ge moal singora deui moal. Heeh, ayeuna bebeungetan usia sakitu geus kolot teh loba amek-amekan mah. Bae dan batur mah moal ningali beungeut ningali duit. Bismillahirrahmanirrahim. Taruang deui jeung peuteut selong jeung kerupuk jeung tempe asin. Nyobaan tong pe Moal arateul deui, nuang asin. Moal obat Beak obat ge teret deui nya. Bang, cepang bulung. Amit-amit. Di mananya aya selong? Ikhtiar tadi naik teh karena tangkal nu digireun masih abang. Untung teh tiba buat ka hanapna gulawing. Pahe we mun murag oge da kahanap lain kaluhur. Nyeri meningkat luhur malah teu da kahanap mah ti bebeut. Nya teu bosen tuang teh jeung eta deui. Urang mah Satya urang mah. Sakali dah jeung nu kieu nu ngeunah moal dipiceut. Gagayaan mah kali-kali mah kudu urang ge. Anu dahar-dahar ala-ala nu jiga nu di restoran nu harus kitu Kali-kali mah da angar eleh nikmat nu kieu mah. Engke mah urang siapkeun rujak roai atau rujak hiris, resep teu? Wah ya. Roai nya enak roai oge. Bosen hayu we rujak selong. Kok betul selong jengkol asin inang gelas kerupuk makanan favorit. Kurangnya puteuina bau ketang bau heos tong kana puteuy wae. Tong Kali heula minum Matakna mun rek makan teh nyanak cai, kabagian mawa cai we unga-unga. ayo ngeunah ge kuliah 2 tuh. Ya. Meusan ke kebulan. Diam. Tadi gue cicing batur mah. Namun diganggu da mau disoro moal, bosen. Kitu wae. Ngomong wae, diam. Oh, Naon? cak-cak, murang. Doraka eta mah.